ngasan teh nu basa uratna jeung basa isinya cincang jeung igana geus peperodeun deui abadar ayeuna aya di Jalan Gunteng hayang ngasaan baso anu murah ngeunah merenah baso saya coba tah mih baso Kang Dudung anu aya di Jalan Raya Gunteng urang cobaan cenah mah murah. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng bapak saya teh? Bapak Ekin. Oh, Bapak Ikin. Ari teh namina baso Mang Dudung. Mang Dudung mah ini punya adik saya. Oh, Yang- berarti yang- ada bapak Mang Dudung Iya. teh anu kerame ayeuna baso viral jeung anu murah 10.000. 10.000. Iya, anu 10.000 teh baso naon Pak? ada bakso urat, bakso cincang, terus bakso mercon, bakso telur. Ayeuna badan mah hayang ngasan teh hayang ngasan teh nu baso uratna bener jeung baso isinya Ya, cincang ya, jeung igana hayang Mangga. penasaran. Ari bulang jerona naon ieu? Bulan Cikan hayang nyaho abadar hayang nempo Oh, ieu mangga, jerona. mangga, Tengok mangga. apa keula Oh, ya. bisi soalna lamun misalkan basona laletik abadar sok balik heula Oh, balik deui. iya, iya. Jadi moal dituluykeun lamun Ya. laletik. dibuka wae. Ya, cik kurang bukanya bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim. Wah, benernya bakso murah 10.000-an di dieu. Bakso iga, bakso ieu, bakso cincang, jeung bakso urat. Tengali, di mana aya bakso 10.000? Di Cianjur aya keneh bakso 10.000 jiga nu kieu. Moal aya atuh iwati bakso Mang Dudung di dia di Jalan Gunteng. Mah tengali. Ieu bakso naon, Pak? Bakso cincang. Bakso cincang. Oh, tengali. 10.000 bakso cincang penasaran abadar mah lamun sakira nangke ngeunah erek diumumkeun dibalariakeun diumumkeun ka balad abadar anu aya di TikTok kabehana nanya. Pak, pangdamel Pak. Bener-bener karasa pisan dagingna tebal pisan kanel jeung na deui ieu racikan basona jeung beda jeung nu lain. Ayeuna urang cobaan bakso iga anu Mang Dudung anu hargana ieu mah lain 10.000, beda hargana spesial best seller. Hargana ngan 15.000. Lamun bakso urat jeung bakso cincang eta harga 10.000 kabeh 10.000. Nu ieu hungkul hargana anu pangeunahna, anu best sellerna harga ngan 15.000. Urang cobaan ku abadar. Jadi iya mah abadar diukna jadi kuda miring. Urang coba di samelan. Oh, jadi daharna rada unik. Samelan, samelan tong loba teuing, cilada teuing. Kecapan. Oh. Urang cobaannya ayeuna baso anu keur viral, baso Mang Dudung anu daerah Gunteng. Tuh. Tingali. Urang cobaan ieu na baso nu leutikna heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran di bakso iga? Iga kumaha? Karasa ieu mah. Bakso iga dagingnya kenal pisan ya. Dia mah dagingnya daging spesial, mah igana harus kenal. Bakso igana anu Mang Dudung bener-bener karasa pisan dagingna tebal pisan kanel jeung na deui ieu racikan basona jeung beda jeung nu lain deui. Jadi anger punya rahasia masing-masing berenang. Kurang belahkeun baso cincangna tuh. Wah, minyak unggul ieu mah. Nah, ieu lamun di dahar bakal ngegecrot pisan. Jerona teh tuh minyakna unggul jeung cincangna loba. Ah, bener ieu mah lamun dahar ngegecrot. Baso cincangna Mang Dudung. Coba ya tempo cincangna loba kanal pisan. Bener-bener gurih, nikmat. Ieu anu disebut teh
Baso murah ngeunah merenah. Ieu di Mang Dudung tempatna di Jalan Gunteng. Wah. Lanjut urang asahan ku Abadar baso uratna. Penasaran soalnya Abadar mah lamun ayeuna can ngasaan baso uratna. Tingali baso uratna Mang Dudung. Emang bener. Baso uratnya ya mah uratnya papisah tapi ada daging-dagingan campur. Jeung digegelan terlihat itu kenyal. Jadi semar dampuk. Itu susah ngagayem. Ngeunah pisan. Nah, ayeuna Abadar geus ngarekomendasikeun baso Kang Dudung anu di Jalan Gunteng. Anu hargana murah, pernah jeung ngeunah. Jadi hargana ngan 10.000. Beda jeung baso ieuna, baso igana ngan 15.000. Pokona rekomendasikeun anu pencinta baso tah wajib ngasaan anu ka Gunteng baso Kang Dudung. Wallahi uqsum billah. Hada cinta maso. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden.